Ayang Beb kenalnya. Jadi kangen. Telepon lah. Pasti eta selalu hejonya. Kenangnya. Batu. Hello Bebeb. Iya, aya naon. Tenan naon Aa cuma rindu. Bisa bae si Ate. Serius Neng. Aa rindu kan Neng. Yang kapanggih jeung Neng. Oh, tapi kuari maneng nage kerta enak badan. Kebenya kapanggihna. Oh nya tuh. Tepenan naon ari Neng teu enak badan mah. Gera minum obat atuh Neng. Heuh, tapi Neng teu boga duit jeung beli obatna. Ai, sabaraha duit kitu obatna? Cuma 500.000 doang, Oh tenang 500.000 mah letik. Kayak ku amin transfer. Benernya, Benar atuh. Kira sia bohong kan Neng. Nya atuh, Neng nek bobolanya, hayang istirahat. Ulah poho ditransfer. Oh atuh. Siap kayak di transfer ku AA. Heuh, geus, dah. Dah. Kunaon siang, eta banget ditekuk baik itu. Kareuling ada ngisi teleponan bae. Maaf atuh yang. Geus ge geura putuskeun eta selalu hejo. Oke baik. Hook duitna lancar. Duit be jeung duit sia mah. Atuh jadi duit mah penting. Jadi net duit kilo ka aing yang. Mau lah, sebodoh. Ayo Romlin. Atuh geus hayu. Ayo. Aduh, kudu ka ATM heula ieu mah. Woi, kenaon sia? Min, biasa Min, santai. Alah, laga ada kosan nu gablek duit bae. Eta bacot, mending lemes. Mantas di mana gitu Min? Biasa mantas di ATM. Wih, mantas nyokot duit ya. Mana tuh, meli-meli kopi. Nyaho ja, mantas cokot di toko. Boro-boro nyokot duit. Ugun transfer payang Bebeb. Kasih deh ya. Oh lah, sadai jeung kabogo aing si Dea. Aduh Min, siapa? Diporot si dia bae. Nyaho Min, ulah meran duit bae sih tuh. Iya, jelema nu tilak bobogohan mah wajar lah ngaranna ge aing mah kabogohna. Lain gitu Min, emang karunya bae kasih ya. Maksudna ulah sering teuin Min. Lah sama moalnya hana naon, nu penting mah si Dea setia jeung bahagia be jeung aing. Oh tuh Min, kami mah cuma ngintutkeun doang. Min, siga ada si dia tuh Min. Oh, siga si dia eta mah. Jauh eta mah si Dea. Tuh, sampurkeun Min. Ayo. Bang, satwa wanian doang ngabohongan aing. Amin. Biasa bae sia, ulah kaget gitu ngomong ka aing gering. Ulah salah paham heula. Lah salah paham kumaha. Jelas-jelas saya selingkuh jeung si Dani. Dan, ari sia suka makasih Dea. Sok cokot bae emang najis kawe siga kitu mah. Tapi ingat, barang jeung duit anu pernah kowe bibikeun ka si Dea. Balikeun. Oh, penting. Catat kabeh, beraduiteun barang naon bae ku sedia nu beuli. Kayak mas dia penting, tangguhan gue di mas dia sia. Oke. Bisa Min, maghrib Min. Oh.
Rahasia beo. Keparusing aing. Pusing bae lah. Saya sorangan baik. Si Kocan kemana? Tuh di imah keur mewek. Aing anu galau kok maneh anu mewek. Manukna dilaleuh kucing. Oh geus ya bae lah ayo si Kocan mah. Antara aing masih Dea Dek naon? atau nyokot duit lah di si Dea. Ayo. Kedeung heula. Naon sih? Dengekeun heula omongan aing. Emang pantas. Siap mereka aja lemak, ujung-ujungna kusia dipenta deui. Teu pantas meureun. Pan babatok si Dea geus ngecewakeun aing meureun. Heeh. Pan siannya teh mere meureun ka si eta lain minjeuman. Nya heueuh nya. Tapi terserah sia, ai teu izin mah. Terus menurut si aing kudu kumaha? Ai menurut aing mah mendingan ikhlaskeun bae, hitung-hitung jariah be ka manehna. Heula geus lah. Duit aing ngabadeg keneh, pakai aing ngabadeg keneh. Atuh ai badeg duit mah geus hayu jeung aing ngopi. Ayo. Oke, biasa bae belon. Kudu heula cot. Naon deui sih? Saya kudu bantuan aing heula nyangan gantina si Dea. Tenang sama. Aya cot. Aya Rani di imahna eta di dinya. Rani. Jauh ngaran Rani di dinya mah. Rang Rani nini. Bangsat.